Bismillahirrahmanirrahim. Berat ya. Nah, yang beda di racikananya ikan bakar saung madam. Anu tempatnya lamun misalkan di jalan arahna di jalan Cianjur lewat pom bensin ketemu 50 meter aya Alfamart belok kanan lurus nanti pas lewat rel langsung belok kiri deui nyampe pokoknya mah langsung aya pelangna we ikan bakar saung madam. Jangan lupa di like, di komen, dan di share and subscribe Peperoden. Tah abadar geus peperoden deui ayeuna aya di saung madam sono abadar teh karena ikan bakar saung madam jeung nasi biryani ayo teu kuat lapar pokoknya ti dieu teh langsung ka tukang hayu urang ka tukang nempo. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Aduh damang Alhamdulillah. ya abadar teh ieu nya aduh asa kangen nasi biryani teteh jeung ikan bakarna. Oh mohon kaleresan edat aya menu baru Naon menu naon teh? entog dicarica pokoknya masih lalagiheun weh. Entog rica-rica resep abadar ti baheula abadar hayang entog rica-rica ti pernah laksana ayeuna aya di saung madam entog rica-rica menu baru teh pangdamelkeun entog rica-ricana nya. Tah di dieu mah di saung madam mah bisa ngabakar ku sorangan oge teu ngali dagingna. Wah meuni gurih kieu ka teu ngali minyakna tuh teu ngali. Tuh tempat bangsa minuman-minuman di dieu jeung aya tempat perkopian oge jeung di dieu tempatna geunah pisan teu ngali nya ngadalingding kiri kanan tukang jeung hareup teh persawahan kabeh. Tuh tengali perlalabana tinggal nyiuk di belakang tinggal metik tempat perminuman aya kopi seduh harga 3.000 ti kopi es 4.000 es jeruk 7.000 pokoknya sop buah nage 12.000 pokoknya dia marurah pisannya rica-rica nasi biryani jeung ikan bakar favorit ieu anu menu baru nu andalan teh ieu anu bebek rica-rica tah temponya ilik pesenan abadar ieu anu aya komplit di saung madam DG bisa nyamel sorangannya teu di mana wae DG bisa nyamel sorangan mah pokoknya mah rasa sambalnya sesuai kahayang. Tah ayeuna urang cobaannya ku abadar deh kangen nasi biryani saung madam tengali teksturnya oge. Ieu hayamna oge aya tero wah komplit segala rupa. Urang cobaannya rekomendasi tak keur mararane nya anu hayang resep nasi Timur Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Dia sambal jahena tuh. Saung madam. Pokoknya mah ngeunah pisan. Tuh, langsung ieu teh si dagingna teh ngali. Nah. Abadar hayang ngasaan ieu entog rica-ricana nya panasaran anu menu baru di saung madam. Karesep abadar je entog wah pokoknya ngeunah pisan. Rica-rica tah tingali. Ngeunah pisan. Dan terlihat ieu mah empuk. Bumbuna ngaresep rica-rica teh bener pisan. Jadi aya pedes-pedesan ngeunah pokoknya mah. Jika lihat ku abadar bakal dibungkus jadi rica-rica ieu kesana ngeunah pisan. Tuh. Jadi dahar ulah ku ieu mah ulah ku senok. Ku ieu we ku leungeun.
Tong poho ieu sambal nya. Sambal kadeudeuh kageget saung madam. Apa tuh ieu? Baby peuteuy. Malanding. Lang cobaan ku Abadar. Ya sambalna ngeunah pisan ya. Gedeun ieu sambalna. Juara. Tong poho karadokna ya kadok saung madam. Ya, tuh. Karadok saung madam. Komplit ngeunah harga murah. Mantap. Lanjut minumanna ta es campurna tengali. Kabeh komplit sagala aya ieu mah. Aya alpukat. Kabeh sagala aya bubuhan jigana ieu bubuhan sakebon aya di dieu kabeh buahna tuh. Urang cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi uqsum billah hada mia bil mia. Cinca masiso. Tuh si bapak ti marana ieu? Cicantu, Pak. Cicantu jauh-jauh ti Cicantu ka dari kumaha rasana raos teh? Alhamdulillah, enak pisan. Mantap. Ieu teh di mana tempatna teh? Di Saung Madam. Berarti bapak ibu titung turunan ka teh peperodeunnya ka dieu ka saung madam. Peperodeun. Tuh, peperodeun. Peperodeun.